Garang Marta Acan Gusti. Cita-cita aing sanggeusna raja-raja di dunia kajajah hayang ningkat ka sawarga.
Patepang Sakti Kiri Harjati Lula Tinang pangajakna jaman nu meuli jeroning hati cenah geuning alit ye budaya kesenian dasana sanes lumayan aya Payuyut busur kurang ngarakekeun duduluran Wilujeng Sumping Gusti Prabu Pasuyut Isina Polres nu kalintang Kumargi sisipku harati nanging manteng Kakahoyong nanya hoy hoy Pak Haji Nur Rahman nanging manteng kakahoyong tekenging di ponda deui Ari Teknopi isi nama sekarang kumargi sisipku ngerti kumargi sisipku hibur mana ye apa nawulan bujang kapegawiwitan nyipta seni Bapakku Madris
hiji gambaran gara-gara Pak Haji Nur Rahman Saloyo silokan Sopi ayah payuyun rumingkang dipawenan sadaya kerasa pangeran wayang usiku dalana jalmi iru gara-gara Bapak Suwarto Sekdes anu bager dakuker sayang aya orang banyak harga ya saya budi kasasana sing sarai budi karena papas teh dari mata wis jang Berlin beragama alah pai suyut buser ayah pasiswa lelakon di pawayang mangrupa hiji mangrupa hiji gambaran sifatna jalmi ayah urang karangbok mangrupa hiji gambaran sifatna jalmi mi banda apes jeung jaya mi banda apes jeung jaya hari minggu mata dari nama nu mata kuda kairing dalang pepeling rek medar carita mantra-mantra winulan sastra tinuarapan siang engawus nengikan Purwantara basa Purwa hartosipun wiwitan Dupitara Tara hartosipun sarita ya carita opo ikitala sarita ingkang dianggo jejer cinarita boten wenten malih ya hinji kejabi ti salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara awu langit wallah ya hinji Nagara Kajinan Nagara berat benghar bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah unsir leit loba duit dah ya hinji nanging sugihna ku pangirim leberna ku pamere suburna ku pangintun wallah margi raja teh purah naluk-nalukeun raja-raja beres sakur anu taluk kedah ngirim upeti tiap tahun
kakasihipun Sang Nalendra bibisik Prabu Jagat Netra ingkang sampun wonten ing setinggil binaturata lengahing dedampat denta pinalipit ing sososari nenggana waratna lemek pamut prangwedani ginanda widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari ya hinggih mawe sing sarwa busana ditaretes inten rinukmi pengawakan jangkung gede simardada bewo simrostaya papadana pasemulir bang barongan upamangan dika geleger lir alas bengkah ya hinggih socok nyorot nandingan Surya Kemar salik dina kursi gading gilang kansana nu ditaretes ku berlian Duh leres remagan klian patih kekasihipun Jaga Sekti lan senopati ngalaga kekasihipun Jaga Denta Duh tenan sami wontening pagelaran Jawi tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajri ningali pamor Sang Nalendra watek wanto Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan Duh ya hinggih seraja-raja anu parantos taluk tur tangirim upeti diantawisna negara Astina parantos jadi mitrana leres negara sedih negara Mandura negara Wirata negara Mandaraka Duh ye hampir di Satatar Madya Desa parantos sujud talukai raja Sang Nalendra bibisik Prabu Jagat Netra ananging sadaringipun ngandika peni raja peni guru bakal guru dane sandare ana watur ana dayo ana hiburan seni suara ya ulah hinggih
mata lucu babah bawang ari babah redek kana bawang ada di luyu ari babah mincit kepang kang asep nya tanu bageus tekaku dapuku parantos timu Malawi aya hadiah. langgir ketat-ketat mungkaran Wati 456 Aya hadiah. angkat lir acan tenang 40 ade di Naon hadiahna teh? aya sesepuh seperti aya Aya jago. Atuh nuhun. kupang kepit gaririyakeun Padaya iming respat yangna saaltan. payuyut bosen Sauyunan. ngalon nikah ngalon godek ninggal irah mana godek ninggal irah mana godek ninggal dawi rahmana Supi. matak nyaman matak kata jimutna Gerak-gerak neng nu. deng hari dada ketinggalan Cokot ieu. Bawah kira-kira aya bawah. tingkah mojang tingkah mojang andemi kaniama mangkat birahi kaniama mangkat birahi kania mangkat birahi titi rinti titi rinti turnas titi lungguh tim
roti gagah rigi gandung roti gagah payuyut buser lain angkahangga burung nanding kukurit cahya masti sangwi sumirat marita haya widadari kahyangan Bidadari nu hiji aya lu gaya lu moal surga dunya widadari mangga orang sasaran wajengkeun kagungan sanes Sunda tuturunan Sunda 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 wewetan mangga urang Bapak siswaya sami-sami ngajung-ngajung Pak Haji Didi budaya Sunda pasewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna Sriti nuning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus kita ngundian nang yang pajeraking sarwa rukma sarwa rukma
Di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Awau Langit Doh, iya inggih. Nagara Kajinan Sang Nalendra Bibisik Prabu Jagat Netra Doh, iya inggih. Mangnusa pengawak denawa Remagan Klian Pati Jagat Sakti lan Senopati Jagat Denta Sami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra wateguan pesang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan Doh, iya inggih. kunirahangan di kakawedaling lisan mekaten pengantikanipun Pati ingsun Pati Jagat Sakti yap kaharep diuknai kaulah Sri Paduka Gusti pupu dening ati semaheun abdi-abdi sapangeussi nagri Doh, eta pujaan hamba rakyat sapangeussi nagara beres. abdi Gusti Pati ngahaturkeun semasung kempohnya panjaringan Sri Paduka nuhun tih nuhun sembah pangabaktimu tak terima kalihna perkawis aya pikir saeunaon purwadampa Gusti kersani malat kelana salsewe dah halodo Nya, dah halodo ieu atuh. sanaos abdi Gusti tekantun ngahaturkeun sembah bakti kohonyuk panjenengan hak ditarima kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina malu manu disuhunkeun Paduka hak saling malu aya naon kelanan sase Ya, tenang. tansah ajeng-ajeng tih kaulah kieu ieu Doh, coba. memang aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun ngan saat sana kana maksud jeung tujuan kaula ngahaturkeun nuhun ka Kipati oge Senopati anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula Doh, Lerau. Kalayan sakaligus bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna enten tanda panghargaan anu saluhur-luhurna Kapati, Senopati, Menteri, Bupati, kaituna ka tokoh masyarakat oge tamtama ti sakabeh angkatan Allah. pangajen kasangakeun ti kaula sabab kaula jadi raja rumasa teu cukup ku sorangan Wah, kan tenang. jadina nagara berat beunghar ieu teh meunang sarerea tau hasil paheyeuk-heyeuk leungeun hasil pantai-antai tangan Hasil gotong royong deh. gawe babarengan tau taku kituna ieu kajadian eta teh menta supaya ulangan ukur samet dieu Ya. Kurang tinggi. tapi nyaeta kudu aya kesinambunganana Oh, lares. Aya saterasna atuh. Oh nyanya tuh. ulah ngarasa bosen sapanjang hirup jeung jagjag Ulah Tahu. boga rasa jauh. komo lamun dibarengan ku belikan mah ulah Ulah. sabab naon Senereuy begitu mah. lamun hate dibarengan ku beli kitu dina harti eta teh kendala Kendala. Dalam Kahamat tina segala rupa. eta teh hambatan pikeun sagala rupa pasoalan tau kantenan Gusti sagala rupi oge kedah masagi
kedah ngagigi ya kedah bebas we diantawisna sapu palsapah nama sapu lidi sapu nyere kumasa punyere di mana eta sapu lepas tina sabengkeutanana yakin bakal awut-awutanana bakal pabureun cai atuh dina gawena oge moal mucekil Gusti moal berhasil tak kitu ieu sok urang sami-sami ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur ngaronjatna harkat wibawa komara urang salaku raja salaku negara anu kiwari geus dipikasieun dipikaserab bulan geus dipikaserab para ratu mikayungyun para menak mikaserab kolot ngesok budak era deungeun-deungeun mikadeudeuh kan tenang raja-raja unggah tahun setor ngirim upeti ka urang benar sabab eta teh tina kagagahan tina kasaktian nu matak gagah jeung sakti perlu ditingkatkeun kan tenang hah timalah seur nu ngirim bisana urang beunghar kieu teh hasil ngajajah ka tiap-tiap negara sakur anu taluk kudu mere upeti ka urang laras kabawang anturkeun di duge ka urang nangtung siang lebarana ngan ieu teh perjuangan teh teu sakedeung sabab loba keneh negara-negara anu can kajajah ku urang aya bae kajajah budayana kajajah ekonomina kajajah pamadeganana benar seur keneh taku kituna wayahna tingkatkeun kawani tingkatkeun kasaktian jeung sajabana daun sabab deuleu teu boga harta teu beunghar moal diajen hirup mah moal hah malah dileleceh sabab ayeuna mah jelema teh ngajen ka jelema teh nempo pangkat jeung kakayaanana timalan nu matak teu beunghar rugi we hirup teh harga diri eueuh benar pinuh ku nilai henteu sakti henteu gagah urang teh bakal pada ngahina bakal pada ngaledek pinuh ku di mana pendidikan di dunya cing inget bekalna harta daun diestaukeun paduka bodohnya mah saha nu kuat eta nu bakal meunang deuleu timbala cing nagara mana wae anu can kajajah ulah dipiningan sok balaka gerak taliti kan rupina bagian humas mah ieu pun adi ieu bagian lapangan bagian penagihan kampung-kampung teh ieu bagian penagihan sareng sajabina cikan mana wae anu can kajajah anu teu acan kajajah mah sen sakedik deui nagara teh di antarana anu deet ka urang we negara Amarta sareng negara Dwarwati Amarta geus teu acan mana deui negara Dwarawati saha rajana rajana anu gumanti aji di negara eta Dwarwati teh Prabu Batara Kresna sumuhun acan teu acan mana deui eta weleh-weleh negara Amarta teu acan negara Amarta acan teu acan Gusti cita-cita aing doh kumaha kula sanggeusna raja-raja di dunia kajajah hayang ningkat ka sawarga para dewa Sang Hyang Otipati kudu taluk kang aing kudu sujud kudu tunuk lekuk lutut tuur minta supaya ulah make jeung nyarareng sang pengabdianana ka aing ke mah widadari kerit ka dieu bawa kabeh amuing
eta cita-cita ngaing tapi hayang rengse heula di dunya bener rengse heula di Marcapada ai upeti saha nagara mana nu can ngirim anu aturan tawat di mana ya sadayana oge parantos ngintun Gusti di Astina parantos geus parantos nagara Cedi atuh Cinagara Wirata Nagara Mandaraka Cempalareja geus katarima parantos upetina di negara berebes bawang lain telat aya nanging aya hiji nagara teh Gusti naon pula iya negara Banjarharjo di Banjarharjo atos sareng ti pamulihan ada ti pemulihan eta ge cenah rupina panginten di jalan tebih margi jalanna masih kene awut-awutan ayeuna teh rupina mah kana kitu kula iya biasa nama bawang tidinya mah Gusti bawang unggah daun teh kula Madrid bawang aja nog asin di Pak Haji Nur Rahman dah sareng apana wulan atos di Dusan beres iya bawang syukur di Payuyun Buser Payuyun Buser nog asin aya suka teh pelor syukur jadi nu can taluk teh Amarta Gusti naon kasang tukangna Amarta can kajajah cing nah acan kumaha cing kumaha ieu negara Amarta can kajajah teh kumaha nah acan bedegong naon kasang tukangna nah teu wani aya naon ye nah itu nu ngalawan eta kumaha ye sanes teu wani gelut tapi naon cing ganjalanana hate na can beunang Gusti eta margi di negara Amarta mah jelemana upami ninggal ka sang tukangna Amarta teh kagungan hiji lambang naon Amarta nyaeta lambang keagungan negara ngaranna teh layang Jamus Kalimusada eusina Pancadarma Dharma nu kahiji nyaeta percaya kanu kawasa tadina percaya kanu kawasana teh Gusti jelemana teh arariman hese dionget-ongetna hese dieleketekna pamedeganana geus kuat sareng budayana kuat pertahananana kiat kitu sote abdi ninggal dina internet eta yang maca dina BBM nyaeta dina www.amarta.com tidinya we mukana tidinya mukana teh tina internet dina kamanusiaanana hebatna dina persatuanana sagala rupa pangwangunanana teh boh di kampung-kampung seseueurna swadana masyarakat swadaya masyarakat parantos kokoh persatuanana tenan sabab di mana-mana jelema geus kuat persatuan kesatuanana contoh nama Sireum di mana kompak gajah oge bisa tigedebru bisa tumbang gajah anu sakitu gedena benar di laut Betari pang-pangna budayana kulan Gusti walah kuat pisan kitu kulan Gusti budayana sen upami ninggal kana kayakinanana yen martabat hiji bangsa teh bisa diukur tina budayana mun budayana geus awut-awutan pasti bangsana bakal ruksak
di mana ruksak budayana kapribadianana bakal leungit tenan di mana geus leungit jati dirina tah didinya tah eta jeung alat jeung alat jeung jembatan naon kakuatanana dina budaya carana maneh kudu nyusup ka nagara Amarta make kedok alim ulama make kedok kiai tapi eta kiai teh kudu ngaharamkeun kana budayana kok lah leuwih malah panatikeun hah salajengna tadi mana manehna geus ngaharamkeun kana budayana sorangan tah aya nu satuju tah bakal bentrok manehna jeung manehna temahna bakal diararadu eta Mal capek urang mah hatena eleketek supaya jadi jelema teu kaopan teu payaan tutupna di biasa di gampang deuleu gampang atuh doktrin dina agamana suci utekna tuh pepene ku karesepna nah eta pepene ku karesepna pangpalerkeun ku teknologi kan antep anyuran-anyuran cenah kokoh persatuan jeung kesatuanana ceuk teori padahal rakyatna bagi-bagi dah golongan-golong kumaneh nu ieu cenanya ka partai ieu nu ieu cenanya ka partai ieu nu ieu cenah golongan ieu tong boro dina syariat dina agamana sanajan bari saagama cenah beda-beda pahamna sabab di mana geus pahamna beda yakin bakal bentrok bakal pasea doh eta waduh luar biasa belan pikadinya Gupi sarana benangkeun heula pejabat-pejabatna cenah korupsi kan agamana cenah diaku agama pangalusna tapi pagaweanana cenah jadi jelema basilat cenah jadi bangsat kabeh sina para nyangkokon waduh undang-undangna konstitusi cenah diamandemen tapi cenah eueuh realisasina eueuh buktina cenah eueuh buktina hah pajak gedean pamimpin-pamimpinna memeh jadi teh cenah janji cenah muluk sina muluk-muluk sina tapi dina waktuna mah keur kapentingan maranehna keun baligo cenah pagede-gede peringatan ayakeun sina hamur teori ayakeun keun antep cenah jadi kamuflase cenah jadi kedok sina hamur jam padahal jelemana mah cenah jalalir janji benar cenah make kedok nyieun ulama nu fanatik cenah ngewaan cenah geurehan teu kaopan teu payaan benar hah waduh hebat ieu nah eta deuleu wallah beres gampang ngaruntagkeun nagara mah tah di lain sisi abuskeun narkoba minuman keras ekstasi nu fanatik jeung nu mabok panjenengan jadi parasea oh benar tak urang yeun kasempetan manehna keur pasea urang di dinya asup nyulunu naon esena hah politik adu domba abus-abuskeun politik liberal luar biasa dijajah perang mah hese deuleu ese mah bakal loba korban hah kitu mah ku lemes setir kurang ti dieu ekonomina hah masyarakatna cenah loba kasusah heula ke dina mana loba kasusah teh mongkeun pang bibita sina urangna tina ieu ekonomi ieu habuskeun kredit sina keun cenah parontok-rontok bang bukan boh ngiridit kendaraan boh ngiridit eta ngan unga bulan gegebegan murah we uang muka mah beres dipase ke ku urang ya eta politik kacamata politik
iya manehna cenah parontok-rontok hayang jadi pejabat tapi orientasina lain dek jadi medium lain dek jadi media tapi orientasina teh nyaeta kudu kana kakawasaan Karena kaduduk hebat nanging di dieu paduka naon ai Pandawa teh sabilulungan jeung dulur-dulurna kuat pisan teh. hese dipecahkeunana jeung Yudhistira teh pang dihormat-hormatna ku dulur-dulurna Diajen sama jadi dulur-dulurna teh Pandawa anu opatan teh turut kumaha lanceukna kumaha raja tah paling rajana culik culik Raja Amarta bawa ka dieu di dieu urang doktrin urang tanya raga katineung mending taluk mending ngirim upeti unggah tahun mending hancur hah wow sae atuh mah kitu mah disandra we rajana ku urang paling tengah puting sanggup sangem paduka ya eta nu enteng mah apaan akang mah ti kapungkur ai kana culak-culik mah pan bisa ya Ti umur genep tahun ti mimiti culak colok nepi ka culak culik nepi ka culak colek kapan ku salira salira bagianana teh iya geuning aya nyulik rokok tina kantong babaturan mendingan sakilat gini beli sakiran geuningan iya ai nyulik nogasin teh sakiran sawios ai nyulik nama ku kaula sanggup sangem syukur wayahna Raja Amarta kudu diculik bawa ka dieu urang tanya di dieu sandra bejakeun ka urang Amarta ka dulu-duluna heug raja dibalikeun deui tapi syaratna kudu ngirim upeti unggah taun hartina kudu jadi raja patalukan hah sae kayak di mana-mana raja di dunia geus taluk kabeh geus jadi simpatisan aing geus jadi raja-raja sekutu kaula urang ngajajah ka sawarga urang unggah ka sawarga hah nu matak gampang bere heula karesepna udah eta ibadahna laleket pangieunkeun tempat ibadah nu aralun ngancana kosong tempat mana ibadah nu salatna mah tujuan ke cukup tempat ibadahna mah singgala dewe sae Gusti timalan sangem abdi nyulikna mah syukur kedah sareng kaula nyulikna ai nyulik mah ulah loba batur udah cepat cok cuy di ongkoman udah cepat jeung sok beja-beja nih air bibi agul kan bae duaan tiluan memawa meureun keur keung mah yang batur keung memawa sakitu sanggup sangem heug jing culik Raja Amarta bawa ka dieu urang tanya raga katineungna sae dinten iraha tong diisukeun pan isuk mah balik bari abeh teu rada lieur teuing urang katol we jalanna katoleng iya karena nyemprong jalan mengarah ke lieur teuing tak kitu ye sae mah dinten ayeuna kaula kedah lumampa anu merestu mudah-mudahan baik Yudhistira Raja Amarta cing tiasa kaculik ku kaula bra lumampa jeung lumaku ugan niraya lumunur mimitin niraya ngarana ugan niraya lumunur mimitin niraya ngarana tenera kondur saking pangkonan
menang tugas di raja teh Imalan Gusti bulan hareup ditaekeun gaji ku kaula nuhun aya ku beres eta nu kedah enga ditaekeun mah gaji guru Gusti nya karunya teh guru teh mah eta dina sertifikasi we tah kedah leres kedah beres perlu nya margi nya kitu pangabutuhna bukan gelede pisan teh sumuhun harga bawang we teh seur kasieun guru teh ai dek ngomong manehna dipindahkeun teh dimutasikeun ka nu jauh dimutasikeun nya teu kaop aya nu poka nya dicelengkeun ka gunung kenapa dihaja gitu saya jadi abdi Gusti tugas naon dina waktu ayeuna mudah-mudahan barengan kaula dina lebah dieu cita-cita kaula minta supaya dijabah teh gumantung kana gawe urang sarerea laras nyaeta supaya ditingkatkeun kasaktian kamandragunaan kagagahan saya lir pendra iya inggih barang nuju raos impal wacana sorak hambal-hambalan yen anak dayu nyaeta resi kombayana saking jajar sok kalima sampun dumugi dateng ngarsa doh iya inggih kasep Arjuna kaula nun kula ama geus nepi urang ieu sorak kanalah dia anak dayu batur naon nu demo gitu aya tamu sanes nu demo tamu aya tamu Gusti